mana ya host Rek mulai ya podcast. Bingung merenang kebating jawab. Oh juga no yang ngundang narasumber ya kurang. Woi, Aduh, Iya. capek, Gimana wae, Mang? iya, Tiga ninja. kita syuting yang jadi hacker apa tadi teh? Jadi hacker eta slot. Oh, nu kerame ayeuna nya kucing urang. Rungsing ku slot leh, ampun. Kapeneran. Biar ta syuting Yo aya narasumber ya pemain slot ya. Iya, Oh, sana mina Mang Oding apa teh? Oding, kenalan heula, Wacangor. Puntennya aduh, ayana Oding, mod Ablay, Oding. Oh nya. kapeneran kan tadi didinya teh ngebahas erek Podcast, slot podcast, enak podcast. Siap, judulnya aya korbanna ya. perslot. Oh, kebeneran wae. Slot. Aduh, Tersangka. gara-gara slot teh geuning Mang, aduh ripuh geuning. Ripuh. Heeh. Siap, kayaknya tuh kalau dijawab ke orang sebelumnya buka saja. Siap. Buka langsung. Langsung. Oke. Hiji, dua, tilu. Balikan deh. Tilu, dua hiji. Prung. Brung. Banyak kurang-kurang ya kayaknya banyak. Kayak Sinkron. kurang sinkron. Siapa lah penontonnya? Balik deh bersama kami Obrol TV, obrolan tanpa robot tapi pasti. Robot. Urang can apa? Can apanya? Balikan deh. Sumber ke main. Kalau sumber siap kurang Gali tentang slot. potensi modelnya slot mah naonnya gamenya Game yang membahayakan. game yang pemirsa game yang membagongkan. Gara-gara slot. Langsung wehnya teman-teman sadayana orang ngobrol sembari ngabahas tentang slot. Ieu kebenaran aya korban slot. Siap. Langsung aja. Siap. Morning. Siap lah. apa kabar Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, Mang. Angan dompet, Mang, beak. Eta kumaha mimitina apa karena dunia slot gitu tah. Biasa we, Mang iseng-iseng teh ningali batur gini. Kayak nu iseng-iseng. JP sekian, komodina YouTube mah apa pisan. Wah, Nonton tutorial YouTube YouTube. diajar slot Oh, jadinya. nepi ka kurang teh gaji teh beak, Mang. Aduh, Iya. apa majikan Bahaya. Pemirsa jangan dulu skip karena ini bakal ada motivasi dan inspirasi buat teman-teman sadayana tentang korban slot. Tenang dulu ya, Slot. lanjut. Jadi gitu, Mang. Aduh, Mm-mm. bahayana slot teh gini karek karasana mah ayeuna. Heeh. Soalnya dari awalnya kumaha tah bisa apa slot di saha atau anu mode kumaha lah ya mimitina slot teh mah biasa we kan sok ruang riung jeung barudak teh. Mm. Barudak teh cenah. Nyalikeun ieu urang menang sekian. Ari pas ku urang dicobaan teh boro-boro ka meunang, Mang. Aduh. Mimiti mah dibere menang heula bro. Heeh, pernah, Mang. Seberapa kali? 3 kali tah. Menang 3 kali. Oh, 3 kali. Ari pek ka depona leuwih ti menang. Nah. Cangor. Baik. Ya eta mah ieu atuh meureunnan sabareur mah eta mah sistem. Heeh. Ngan Ayeuna sabab karek meureunnan kepikiran, Mang. Aduh. pas kena ka jelema hayang beunghar. Ngatere, hayang muha tereh teh ya. Beunghar Heeh. malangsak eungkeur. Beunghar asa teh. Ah, sadar. Bahasana kumaha be bahasana balangsak eukeur. Beunghar Beunghar asa asa edek. Ulah juga kejadian ku palawan di sadayana nya ieu masalah slot teh ngebahayakeun sebenarnya namanya usaha mah nu bener-bener we usahanya. Tah, Mang. Abi oge aduh kemarin nepi ka ngajual hayam. Dah korban lain Hayam mah pasti kita dijualan. Babat. Ada pikiran teh bakal menang. Isuk geto teh. lain menang lah ke saya. Saeutik. Ampurannya dulu bisa anu hayam ka paok itu mah ngoding. Ieu nampas benang korban ieu. Ayeuna mah tobat. Tobatnya Iya, tobat lah. bener. Lagi loba carita ti baturnya anu sok jadi korban slot gitu teh. Heeh. Anu tadina usahana alus. Diajar ngan kabongbroy ku batur menang sapoe teh aya nu menang 1 juta gitu. Jukana deui menang pas ka 3 poe deui. Eleh. Leuwih ti 2 juta gitu. Tah gitu. Nah kitunya. Heeh, gitu. orang ge boga pengalaman slot mah tapi Oh. baturan Heeh. Oh ada beja urangnya. anu limitin nama ninggalinya sampai juta nggak penting eta manehna ngarariung natenya main neta slot gitu. Tapi orang seperti apa sih dina Jeung tinu menang lah oge Mang karasa. Abong kena
duit jurig dihakan ku jurig teh mah. Duit setan ya kan kujuring. Nah, gitu. Jadi Ayeuna meunang isukan teh telat 2 jam 3 jam teh geus beak. Ya, pasti. tadi oke pas syuting teh kieu cenah cek sutradara teh. Cenah ayeuna syuting slot cenah teh ieu nanti lah pemain slot cenah teh ieu baca yeunana aturan teh kieu cenah kahari oh gitu jadi sugan teh kumaha slot teh pas ka dieu kabeneran palawargi aya korban slot. korban Tapi eta Penyambung. slot eta wa Wah. di pihak pemerintah gitu aya aturan. Masalah dinya mah teh Euy, apa mah euy. teu wani wa euy. Nya. soalnya aya usum-usum anu polisi benang anu ngurus judi online juga nanti ayeuna bakal ieu deui mah rame deui geus sapara kejadian eta Ya mudah-mudahan ulah we ngan urang teu wani nyebutkeun saha nama sieun. Sieun aing mah masih sieun di Ari keur anu meunang memeureunnya aya wae meureunnya dengan badan teu kabeh. Teu kabeh. Anu lobana gitu anu sial. Ya eta ciga urang ieu mang kesialan tuh. Kita carikan pemajikan duit gaji kita ya aduh Pasti atuh. hampir-hampiran diusir orang ge. Mending kene pakai ngemodal usahanya. Gitu, Naon we dijualan malobayan mah jualan online naon we jual. kan eta ge online sarua ngan judi Oh judi ieu mah urang mah wong jualan we ulah Teh tadi teh lila teh nga ieu anu heula eta. syuting maca kan teu apa slot teh naon slot teh suganda slot teh tulak pantok udah langsung slot. Aya suganda nu kitu aya pas maca skrip ih geuning kieu ceng permainan. Dampak ke jeung eta. Bahaya eta. Ieu bisa. Bahaya. Cenah mah ceuk si sutradara oge slot teh cenah kieu cenah mimitina teh. Mimiti main cenah diberi menang seberapa kali tah kakaduna rungkan kabeh cenah bener teh gitu. Oh, benar mah. Teh palingan ceuk sutradara tadi itu. Benar eta mah benar pisan matakan ayeuna kurang oge mulai pada naon intina mah edek mengurangi lah. Mengurangi hijrah. langsung ngeureun biasanya Nyandu meureunnya Wah, anu kitu nyandu teh mah. Asa teu meuli sepin unggah poe teh asa Nyeri awak. anak we hayang meuli deh. Genek Gaulnya. we meureun. Hayang terus we mencetan. Palingan ceuk sutradara tadi bahaya aya nepi ka kerungkan rumah tangga gara-gara slot slot. Wah, Aya. Benar ada coba pisan korban mah. bahaya tanya euy ngan meureun Bang Oding lebih sebagai Pelaku pelaku korban. Pelaku sekaligus korban. jadi bisa lebih ieu gitunya. orang ngalaman nepi ka ngajual baju cangcut gitu Biar ieu nepi ka beak ieu. Asal makan sarua dilaken nyorean bedog nyorean Jalan kantong. tinggal teh luat lewat asa gagah gitu. Tinggal itu Biasa wageni. Ayeuna mah rungkat. Iyo Nah, palawargi jan dulu sadayana umat permainan slot teh. Emang pikara sepeur cenah tadi ge ceuk sutradara, tapi eta teh ngabahayakeun nu bisa malah geus lah Dihindarinya. dihindari kan karena itu teh salah naon merusak moral anak muda gitunya. ya ai keur judi mah ningenan menang alhamdulillah Eleh. astagfirullah sok memawa bismillah deh mah. rek mulai teh gitu bismillah Bismillah heula mah padahal aduh. Iya, oh iya mah supaya antisipasi awal resep teh kumaha mimitina ti mana sehingga orang bisa hayang asup terjun kadinya tak keur menghindari eta tah kan ti awalna teh nya urang masuk kadinya teh meureun kudu kumaha heula eta supaya jadi orang bisa mere motivasi Ka warga ulah sampai ka ti awalna dibere kieu terus kieu di urang jadi resep sehingga orang ketergantungan tuh bisa bisa lepas. beak gitu orang nyadar dulu beak Tah atuh ayeuna mah kurang bere wajangan ke para hadirin saya pemirsa bisi nya nu terjadi nu aya korban bisi kabawa generasi urang teh siga kieu kieu tah sok kumaha ulah Ya jadi nama mangkil awal mimiti namanya matakan tong sekali-kali mengenal slot bentukna naon wae judi online sagalana ulah jauh nu beungar tina judi tah eta mah omat aya mana yang lagunanya baheula sa mah lain judi mau oh deui naon tah Sunda teh saha Asep Irawan oh bode Doh Sumbang Doh Sumbang eta ngebahas eta cenah nu beungar tina judi emang ulahnya umat kurang oke buktian meureun bukti lain istilahna orang ngarang cerita sebagai karena orang sebagai pemain filmnya lain ieu mah narasumberna langsung gitu real
aku mah Kumaha naon mah. nyata awalna resep sampai ka keur hindarina rek ngurangin aku mah ya cara yang lepasna gitu. Mimiti mah tong nyawa HP mang. Tong HP. Dasar Ya euy, urang mah bisa YouTubean. peraturan mun main HP ningali komo aya aplikasi dana di dinya. Aya aplikasi apalagi ieu nya pokona mah. ujung juga yang Depok Oh, hayang aneh eta juri naon ting naon aya gitu apa euy. Keur mah babari cenah namanya cenah yang depot cenah aya di Larsono ge cenah bisa cenah. Ayo, emang orang oge nya mun ngomeh HP seolah-olah aya promosi oge aya Oh iklan, guna ku iklan. terus diklik Sok aya gitu si admin dia mah ngaWA ieu mah real nya. Langsung. ngaWA Astagfirullah. lagi aja Pri. Halo kakak, cenah biasa. Main di situ kita dong, cenah lagi gacor nih, cenah gitu. Soalnya Pas di katanya- acara temang borok-borok ka gacor aja. soalnya Iya. katanya urut jejak diheula jadi ka target ku iklan Oh. Loba aduh. Jadi gara-gara ngeklik iklan merenya terus ke target. orang asup secara ianya Pas hitung iklan sejudi slot. Orang udah pernah ngeklik jadi terus keserang gitu. terus Ayeuna oge HP nu bika digadekeun mun aya mah dibacakeun eta anu si admin teh ngaWA teh. Aduh, Mingga enak kieu kumaha dah? jual HP-na Oh, kayak pakai Depok Mana eta ge digadekeun makan ditebus. aduh pawargi bahaya ya urang nepi karungkad dia ya. Omatnya ka generasi muda geus lah eureunnan slot-slotnya ngabahayakeun mah gitu. Bahaya pisan eta mah ngarusak moral jeung sajabana gitu nya. Mending kana Segala urang latihan bentuk naon dagang perjudian entah itu judi online entah itu judi offline di offline oge bahayanya. bahaya eta ge Bahaya. sebahaya Nya selain di sisi agamana kudu urang mah ngobrolkeun masalah bahayana di sosial we nya. efekna Efek rumah tangga rusak Kumaha eta. awak rambut Hampir-hampiran mah urang oge mah saat buk ramijud nya rawuh. emang lamun orang sampai ke kana slot wah beuki Wah, geuneuh cigan digana bulu korongnya keriting tong mang. Nah, terakhir ya motivasi inspirasi sok si Mang Mod bisa aya informasi kabar ya inti nama sagitulah apa nama segala bentuk perjudian hindari benernya. hindari we nah cek agama mah komo dilarang Heeh. kaduana anu beunghar tina judi Bisa judi. nah kitu judi mah gitu ukur dibere naon cek kalau teh mah Cenah mah kalunan setan hayalan hayalan jeung Hayalan. muru ini. kalangkang heulang iming-imingi nya wah Jadi Jika ulah nu bakal beunghar wah ieu urang penghasilan sekian dusta eta nya. intina mah gawe nu bener Gawe nu bener, usaha gawe gitu nya gitu. Lamuran sakitu perawan Israel aya sepadas sepanjang teuing margi ieu bade syuting deui gitu. Nah, kudu judul lah engke judul mah mikir heula. Sakitu nya habureun ka sadayana habureun ka suhun ka sadayana bila aya cacaritaan urang sararea anu matak ngeunah kana mana anu matak nya nyelkit kang ati umat ulah dasubun kana hate da ieu mah caukur konten hiburan tapi edukasi gitu nya. Sakitu deui habureun ka sadayana jangan lupa dukung kami subrek share like komen dan kalau itu nya pokoknya mah ya tutup aja tutup Pak. wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.